Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judulna Neng Jeje karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu kanggo kalumangsunganana ieu dongeng, mangga ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Alhamdulillah dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-7 nya. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-6 atau nepi seri anu ka-6 dinten kamari hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun kaayaan di bumi Neng Jeje saatosna harita Jang Wahyu sareng Nyi Icin Marulih teh nya aya kajantenan ta ramakna Juragan Sudira teh ditenggor ku Jang Wahyu nya. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami wae bandungan ku sadayana pamugi sakali deui ieu dongeng tiasa katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Waktu keur ngobrol di jero ku Neng Jejeh diomongkeun yen sileunyai geus maledog ku batu anu tadi teh. Tapi ku Wahyu katampan lamun seugeun teu katampan meureun keuna ka Neng Jeje. Atuh Wahyu teh ambekeun barang rek dibales deui ka sileunyai. Sileunyaina harita kaluar disangkana ku Jang Wahyu arek nyokot deui batu. Atuh harita ditunggu barang lol aya nu nolol harita keneh dibentur ari jret mending ngagerung tetela geuning Juragan Sudira anu nolol teh. Sileunyai mah nu boga dosana manehna teu naon-naon kalah ka Juragan Sudira anu cilakana. Tah kitu apa pasalna mah? Ceuk Neng Jeje harita teh nyutup kana caritaanana. Kurang ajar, aduh bener kurang ajar pisan, ngawiwirang tah. Ngawiwirang kula warga urang sileunyai teh. Ceuk ramakna Neng Jeje mani kekerot bari ngusap-ngusap kana palipisanana. Nyaan eta teh Jeje, ceuk ibuna siga nu teu percayaeun kana omongan Neng Jeje teh. Laras ibu, mangga bae geura sileunyai panggil. Jawab Neng Jeje hari teh bari neuteub ka ibuna. Cingan, cing, calukan ka dieu sileunyai teh Jeje. Ceuk ramakna harita teh nafsu. Leos Neng Jeje ka tukang rek ngegerowan sileunyai. Tapi tetela teu aya atuh gancang balik deui ngawartosan ka ramakna. Yen sileunyai geus teu aya duka indit ka mana da bieu mah yakin aya malah tas maledog pisan. Rama Neng Jeje teh bendu pameunteuna mani geuneuk sarta pok nyarita bae tina bakating ku ambek ieu sasahuranana teh. Ibuna geus kacida teuing sileunyai jeung bapakna teh. Abong pamainan duit urang meunang nagihan manehanana mindeng dipake heula ku manehanana. Alasanna mah kitu tea kieu tea anu akhirna urang nu meunang kasulitanana teh. Jalana modal jadi seret, keur mah modal saeutik. Jadi lamun dipikir dibulak-balik mah matak hariwang geura. Pantes atuh manehna sok sarwana anak jeung bapak teh. Lamun kasedek nyebutkeun duit dibawa ku anakna sileunyai ari sileunyaina ka Bandung cenah ayeuna apa datang ka dieu sileunyai eueuh. Boa geura nipu deui maranehnana teh. Kulantaran eta pisan ayeuna mah geus moal dibere ampun deui ku apa mah. Sileunyai sareng bapana arek dipecat. Leheung basa lamun duit modal urang teh ngan saukur ditembong-tembongkeun.
Kumaha ke lamun terus dipakai kawin. Dasar ari geus jahat mah, jahat bae karesepna teh nya. Ceuk ramana Neng Jeje bari terus ngajak istrina harita teh ka rumah sakit. Leos ramana Neng Jeje sareng ibu nama Rios. Ari babantunana nama harita teh diampihkeun ku Neng Jeje ka kamarna. Sanggeus teu aya sasaha Neng Jeje ngahulang bae meureun inget ka Jang Wahyu anu tadi geus diusir, kacida matak watirna jeung heran matak tibelat. Malah mah waktu Jang Wahyu dipepeg ku batu teh manehna teh ikhlas pisan, henteu ngejat henteu lumpat. Siga anu sadrah pasrah kawas anu bakti diri pasrahkeun teh ka manehna. Lantaran kaciri pisan mindeng neuteub ka manehna siga anu pasrah diri ridho dipepeg ku ibuna. Beuki mindeng di lamunan beuki masket kana hate Jang Wahyu kadeuleu bae atuh Neng Jeje ngaheruk. Batina beuki katarik nu kasep kacipta bae ngalangkang kokolebatan. Matak gering kana pikir, matak rajet kana hate. Boa-boa kawisaya lamun peuting mindeng nyaring mun beurang sok kapicangcam. Kulantaran inget bae Neng Jeje teh ngusap beungeut terus dug manehna ngedeng ngagoler din luhur ranjang. Ngan panonna beuntak bae sakitu dipeureum-peureum. Tapi henteu daek sare da puguh harita beurang. Najan bisa dipeureumkeun tapi peureum hayam bae. Atena mah kumalaya ngajugjug bumi Jang Wahyu nu manehna acan nyaho. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang tunda heula kaayaan bumina Neng Jeje oge Neng Jeje sakulawarga. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nya, nyaritakeun Nyi Icin jeung si Leunyaay. Isuk-isuk harita teh di tempat imah si Leunyaay kadenge nu ting aling sreuk horeng si Leunyaay keur ceurik. Keur diambek ku bapakna bari jeung neunggeu sagala. Sabab harita teh si Leunyaay geus dipaksa ku lebe. Kalawan useueuna lebe si Leunyaay teh kudu kawin. Sabab harita Nyi Icin kuramana geus dititah nuturkeun nu dipisuka. Bungan geus kumawani beurang peuting di lalaki. Malah mah harita oge Nyi Icin teh geus dikawinkeun jadi bojona si Leunyaay. Teu make jeung hahajatan ngan saukur dirapalan. Malah bapakna si Leunyaay kakaranyaho harita yen laku anakna kitu ngawiwirang kadunungan. Sarta buahna karasa dununganna teh nindak. Manehna kudu arindit naringgalkeun eta tempat. Jeung digawena areureun waktuna kudu nyingkah teh nya poe harita pisan. Nu matak harita ceurik sabab bapana geus nyiksa neunggeulan manehanana jeung nyarekan ka Nyi Icin. Mani beak lak-lak dasar istu pika nyerieun hate. Nu matak Nyi Icin oge harita teh ceurik bae ngading diwet matak watir ari si Leunyaay mah nginghak kawas budak hayang jajan. Sanggeus harita beberes bring tiluanana indit ninggalkeun tempat Neng Jeje. Nyi Icin katingali ngengelek anggel anu dibulen ku samak. Ari bapakna si Leunyaay nanggung tolombong pakean. Nu paling ripuh mah si Leunyaay harita teh mani ranggem leungeun kenca mawa seeng dihijikeun sareng teko. Ari leungeun anu katuhu harita teh ngajingjing kompor jeung katel. Koreng teh maranehanana rek pindah da sewaan mah geus meunang di hiji lembur anu gegek. Aya eta lembur Citepus ngaranna teh lumayan 2 kamar oge. Cukup pikeun tiluan masugan moal pagegeye. Harita maranehanana leumpangna teh jongjon henteu tutumpakan pisan. Sabab henteu boga duit, malah kudununganna ge malik hutang gede pisan da manehna mindeng gasab.
saja jalan sileunya teh gawe na ngalamun bae hatena perih ka cida lamun ras inget ka wahyu jeung inget kami tohana nyel hatena teh medenghel malah harita mangancam lamun geus aya modalna keur ikhtiar males ka nyeri moal rek diagag-agag mitohana rek diome supaya menang bahaya. Geus kersaning nu kawasa sanggeus manehna merenah tetep aya di Citepus. Waktu milu ngadu hayam jeung bapakna arinditna nuturkeun sahiji cina anu boga hayam adu bobo tohna teh Sudirja nyaeta bapakna sileunya eta ya. Kaparengan poe eta ngaduna teh eukeur jaya manehna teh meunang bae. Atuh teu mata keran balikna teh angkaribung. Saja bangga gemwo duit sileunya teh ngajingjing hayam sanggeus deukeut ka imahna manehna balanja heula meuli baju sareng samping karunya ka pamajikan anu ti barang kawin can meuli pisan pakaian. Barang datang ka imahna Nyi Icin hari teh bungaheun pisan bungkusan samping teh dibuka ku manehna dibeng-breng-brengkeun bari muji salakina pok manehna teh nyarita Kang naha mung meser pakaian abdi wungkul ningan ari kanggo akang teu meser ieu teh tong dipikiran cin akang mah da anu jadi hate teh lain hayang pakaian akang mah tapi hayang males dendam ka musuh akang. Jawab sileunya harita teh saha kitu musuh akang teh. Jawab Nyi Icin hariwangeun boga musuh-musuh kitu teh. Teu pira budak kamari anakna si kolot goblok. Jawab sileunya harita teh bari mesem. Saha manehna teh Kang? Nya pandahuan akang jeung mitoha akang. Lamun can katuruban ku taneuh beureum teh akang mah masih panasaran lah. Jawab sileunya harita teh tika kreket bakat ku ambek. Kang Wahyu sareng Abah eta teh Kang, ceuk Nyi Icin harita teh mani olohok panonna teh. Nya Cin, sabab nu ngaruksak kana kanikmatan urang teh manehna. Jadi geus salayakna kudu dibales tah ka nyeri akang teh. Kang Oma tong gaduh emutan kitu atuh Kang, abdi mah nyaah kalanceuk sareng ka Abah teh. Ceuk Nyi Icin harita teh mani ngaharu. Cik nyaah mana sareng ka akang. Ceuk sileunya rada teu ngeunah dijawab kitu ku pamajikanana teh. Sami bae Kang, nyaah ka salaki sareng abdi oge nyaah ka bapak mah. Teu bisa kitu Cin, kudu aya nu leuwih dipika nyaah. Lamun nyaahna sarua urang ayeuna teh kudu babarengan. Tapi buktina ayeuna kumaha? Urang diusir ku Juragan Sudira gara-gara lanceuk jeung Bapak Icin. Manehna siga nu puas urang sangsara teh. Naha patut kolot jeung dulur anu kitu dipika nyaah. Moal Cin, akang moal daek babarengan jeung manehna. Moal daek wawuh-wawuh deui jeung manehna. Hiji-hijina kahayang akang hayang neuleu maranehna geus dituruban ku taneuh beureum. Pek ku Icin saksian, lain akang teh teu nyaah ka Icin, lain akang teu suka ka Icin. Pang akang rek ngalaksanakeun kahayang akang oge sabab nama bakat ku nyaah ka pamajikan. Akang mah kajeun burindil teu boga pakaian alus. Akang kajeun kurang dahar tapi kahayang akang kudu laksana ieu. Ceuk sileunya harita teh bari meureup-meureupeun leungeunna. Janten kitu akang mah nya mika nyaah ka pamajikan teh. Ku jalan ngaroga hala dulurna sareng kolotna. Tong kitu atuh Kang. Upami nyaah ka diri abdi batalkeun maksad akang nu awon teh.
Cek Nyi Icin harta Cipanona nyalangkrung nalangsa meureun ari ngadenge maksud salaki kitu-kitu teuing mah. Cin tong jadi pikirannya soal ieu Icin tong pipilweun. Kaditu kolot jeung dulur kadieu da puguh salaki omat ulah mihak sabelah. Cek sileu Nyai hari teh bari goledag ngagoler dina samak saheulai. Ngadengi omong sileu Nyai berebay Nyi Icin ceurik Cipanona ngalembereh. Bari neuteub salaki nu hari teh ngagoler nu kangan manehanana siga nu api lain atuh manehna ngalimba sasambat jero hatena. Inget ka indung ka bapa nya kitu deui kalanceuk nu sakitu bumelana waktu keur masih ngahiji. Kang Wahyu deudeuh teuing rumaos engkang rumaos abdi teh geus salah jalan. Teu nurut nasehat akang nu mika nyaah ka abdi. Ayeuna nembe karaos abdi nurut ka salaki, tapi ari nu dipuja bet geuning arek binasa. Keukeuh arek mangprung bae hayang deleka ka akang. Tapi moga-boga bae akang masing kiat iman ulah sapertos abdi lantaran ipis imana. Ayeuna karaos pisan abdi teh bet salah milih. Ukur suka keur sorangan silih asih jeung salaki. Tapi barang abdi terang yen salaki keukeuh ngewa hayang nganiaya akang nya kitu deui ka abah. Kakara abdi teh insaf benerna nu jadi kolot jeung benerna diri akang anu geus ngaping ka abdi. Namung hanjakal abdina da puguh awak awewe teureut pakeun pondok lengkah ka salaki abdi nyaah ka kolot mah sumawona. Susah mana nu dibantuna arek bilu ka salaki kumaha da itu kolot. Ari rek bilu ka kolot kumaha ieu salaki. Tungtungna teh kata limbeng kitu salah kieu salah. Duh Gusti nu Maha Suci tulungan abdi teh tulungan. Hayang nyalametkeun kolot nya kitu deui dulur ge ulah keuna ku cocoba. Di dunia masing waluya sing bisa manggihan bagja peperihun abdi kieu dabongan salah sorangan. Ayeuna geus jadi korban cinta teh teu mawa bagja. Cek geurentes hatena Nyi Icin hari teh bari Cipanona murubut. Keur Jongjong ngumbar kasedih bari neuteub salakina korejat sileu Nyai cengkat gek manehna diuk deui. Bari neuteub ka Nyi Icin anu keureum bae cimata atuh sileu Nyai teh kerung budina mani jamotrot sarta pok manehna ngomong sorana teh gede pisan tandana ngomong keur nafsu. Cin kunaon deui jeung ceurik sagala teu sugema diberes samping jeung baju anu sakitu buktina. Kang sugema akang sugema pisan, jawab Nyi Icin hari teh bari nginghak. Naha aya sugema teh malah leweh geuning. Ceuk sileu Nyai hari teh nyentak ka pamajikan. Emut ka sepuh abdi mah Kang sareng emut ka pun lanceuk. Jawab Nyi Icin bari nyusutan Cipanon. Naon inget ka kolot. Nah model teuing nya. Geus bukti kolot teu ingeteun ka urang, kolot geus miceun ka urang, nyaho hartina hiji barang dipiceun. Nyi Icin teu nembalan manehna ukur gogodeg. Hatena nalang sapisan pedah salakina nyengor. Atuh neuleukeun kitu teh sileu Nyai beuki ambekeun sabab pamajikanana harita keneh henteu ngajawab ngan saukur godeg bae. Gancang harta sileu Nyai nyarita neruskeun omonganana. Wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Deui jeung wayah kieu kasadayana anu masih keneh mika landep kana dongeng Sunda dina channel dongeng Mang Aa khususna dongeng Sunda nu judulna Neng Jejeh ieu nu digarap ku Mang Aa nya.
Pamugi tiasa katampi kalayan kabingahan ieu dongengna kalayan dina danget ayeuna sadayana nu ngupingkeun dongeng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nuju sehat walafiat, sehat lahirna, sehat batinna teu kirang sawios-wios. Oge anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum dina danget ayeuna pamugi wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum bae, pamugi saum urang tarawih urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka sadayana urang Bandung, urang Soreang, urang Ciwidey, Pasir Jambu, urang Pangalengan nya, urang Majalaya, Ibun, Paseh, Banjaran, urang Dayeuh Kolot, Bojong Soang sadayana anu ngadarangukeun dongeng wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka urang Sumedang ya kumaha Dararamang ka Pak Tajudin Pijit pamugi nuju sehat wae wilujeng ngadangukeun Pak Tajudin. Oge ka urang Purwakarta nya ka urang Bandung Barat ya ka urang Cihamplas, urang Batu Jajar, Gunung Halu, Cililin ka Ibu Deti nya wilujeng ngadangukeun ya di daerah itu gitu. Daerah Saguling ya haturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka urang Tasik, urang Garut, ka Ibu Dr. Yulinda, ka urang Garut ya wilujeng ngadangukeun sadayana nya ka urang Banjar, urang Ciamis, oge urang Pangandaran, lajeng ka urang Kuningan, Majalengka nya aturan wilujeng ngadangukeun sadayana. Lajeng ka urang Pantura ya ka urang Karawang nya, urang Bekasi, oge ka urang Bintara ya di Bekasi, urang Banten sadayana, Pandeglang, urang Serang, sareng urang Jakarta. Oge anu aya di luar Jawa Barat oge nya di Kudus, di Majenang, oge anu aya di Jambi. Anu sok biasa ngadarangukeun dongeng Mang Aa. Haturan wilujeng ngadangukeun pamugi sakali deui. Ieu dongeng janten landong pangbeberah manah kanggo urang sadayana nya supados teu nyang kolong ting waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun bae ieu dongengna mangga. Nyi icin teu nembalan manehna ukur gogodeg hatena nalang sapisan pedah salakina nyengor. Atuh nuleukeun kitu teh sileuy nyai beuki ambekeun sabab pamajikanana harita teu ngajawab ngan saukur godeg bae. Gancang harita teh sileuy nyai nyarita neruskeun omonganana. Yeuh cin, ari barang anu dipikeun teh anu bogana eta barang geus teu butuheun, ngarti atawa henteu tah. Tah di dieu maneh teh kudu bener-bener insaf. Maneh teh geus dipikeun, maneh teh geus teu diperlukeun. Piraku kolot maneh jeung lanceuk maneh make inget kanu geus dipikeun. Saha jelemana anu inget kana barang anu geus dipikeun? Saha? Coba nu mata keur naon urang kudu inget ka manehna. Anggur urang pikeun ka kuburan kolot kitu patut mah. Ceuk sileuy nyai hade teh maneh nyengor-nyengor bae. Kang, abdi teu tiasa disasamikeun sareng barang anu teu gerak, Kang. Abdi jalmi hirup anu tangtos aya rasa perasaan, anu tangtos aya kahayang. Jawab Nyi Icin hade teh bari ngarigah teu ngeunah pedah dimunah maneh deui. Hah? Aya perasaan, aya kahayang, hayang paeh maneh teh. Ceuk sileuy nyai mani nyorongot bakat ku ambek. Langkung sae maot Kang tibatan sareng kieu mah. Batin sareng gering balas mikir hate karasana rajet abdi teh. Mikiran naon maneh teh Icin? Mikiran abdi sareng kolot janten teu akur gara-gara abdi kawin ka Akang. Jurig teh dipodaran ku aing teh kolot maneh teh gerak. Urang ajar pisan gableg kolot kitu patut teh. Ceuk sileuy nyai bari jung nangtung leos ngaleos kaluar duka ka mana. Kang, bade ka mana atuh Kang? Ceuk Nyi Icin hade teh bari neuteub teh paromana, panonna teh cari nakda.
rek neangan nu bisa aing mah neangan nu bisa ngabantuan aing hayang modaran bubuyut sia cek sileunya bari terus bae manehna teh ngabeng beos. Nyi Icin manina langsa nyeri perih karasana salaki bet jadi kitu. Jauh pisan disangkaan boro tadi nama agul sugan bae belapati. Ari pek dina buktina geuning tukang ngalapati tibatan nyaah kakolot kalah arek dikorbankeun tega kana nyawa kolot. Katambah kaciri pisan ti waktu harita tadi lilana enggeus saminggu sileuy nyai teu datang-datang atuh Nyi Icin hariwang sok sieun kumaha onam gawena beurang peuting teh iwal tingah huleng bae ngadaweung ngabangbang areuy ngalamun nu geus kaliwat hatena kasuat pisan karasana ting seleket ras inget salaki eueuh ras deui inget kakolot boa ayeuna kumaha duka dahar duka henteu teterang beja-bejana tina kahirupanana. Ari anu dipiemut panata teh harita gering parna sigana maripuh pisan panyakitna teh teu kaharti datangna dadakan estu matak harariwang sakapeung mager-gerungan tepikeun kabalik mepeh atuh Jang Wahyu bingungeun geus puguh deui indungna maonah geus samarampa watireun ka salakina. Kang Nata naon atuh anu nyeri teh Akang ceuk maonah bari mencetan leungeun salakina. Aduh onah awak Akang teh asa direrab teu paduguh rarasaan manehna aduh tobat aduh panas aduh jawab panata hese pisan ngomongna teh bari teu weleh kumarurung. Mak urang bantun bae atuh ka rumah sakit bae nya ceuk Jang Wahyu hari teh bari mencetan suku bapakna. Di mana atuh ongkosna ujang apan keur dahar oge urang teh teu boga. Asurug-turug nu nagih jual-jual. Teu ngaraskeun pisan kanu gering teh. Jawab indungna bari segruk harita teh ceurik. Aduh Wahyu geus leungit panasna mah jadi tiris geuning mentasi mut atuh abah teh aduh bapakna Jang Wahyu hara teh humarurung bari ngagibrig bakat ku tiris. Ari ku Jang Wahyu gancang disimbutan ku sarung polengna. Aduh masih tiris Wahyu Jang nu gering teh hari teh ngagibrig bae. Jang Wahyu bingungeun pisan ret manehna kana kasur anu harita geus butut kapukna geus amburadul sabab sarung kasurna geus bobo. Tiba heula can diganti nepikeun ka anggeus teuas gancang ku Wahyu diangkat sarta terus ditindihkeun kana badan bapakna. Tina bakating ku tiris kasur teh ampul-ampulan kagibrigkeun ku bapakna atuh Jang Wahyu bingungeun gancang bae ditindihan ditumpakan ku manehna. Tapi najan ditumpakan tetep bae dikagibrigkeun sarta bapakna nyarita kurang haneut keneh bae menta deui ditambahan ku anggelna ditumpangkeun dina luhur eta kasur. Paminta bapakna kitu ku Jang Wahyu teh digugu terus bae kabeh anggel ku manehna ditumpukeun luhureun awak bapakna. Atuh siga gugunungan badan bapakna kabulen awakna teh teu katingali da pinuh ku anggel jeung kasur. Tapi senajan kitu oge tetep bae tiris keneh.
Harita teh beurang geus kaganti ku peuting panata gering naripuh. Harita teh beuki payah gawe nangan humarurung geus teu daekeun ngomong, tapi tiris nama cager ngan beuteungna jadi kembung lir domba kabebeng bae. Mata kuatir nu ningali panata teh jadi buncir. Abong keur anu sangsara duit ledis minyak beak atuh harita lampu nangan saukur make cempor. Nu leutik ka kali cesan ampir-ampiran rek pareum atuh jang wahyu harita nalangsa bari ngemitan bapakna teh bisi hayang dipencetan atawa hayang nginum ngan buktina teu ngomong da bibirna balem bae teu beda sareng dikaput ngan saukur culak cileuk panon bapakna harita teh ningali. Abah palai ngaleueut abah teh atanapi kumaha cek jang wahyu bari nyekelan leugeun bapakna. Ari indungna mah keur naheur cai harita teh di dapur. Jawab bapakna harita teh teu bisa ngomong. Gancang harita bapakna ku jang wahyu teh dicengkatkeun tina palebah pundukna. Sarta terus diinuman tapi caina teu asup. Kalah kang ngucur kaluar mudal tina sisi biwir. Atuh baseuh kana baju jeung ngucur kana beuheungna. Gancang wae ku jang wahyu eta cai teh disusutan. Beuki lila beuki peuting indungna geus naheur cai. Terus nyician tekona sarta sanggeus dicician sok kumaha ditunda deukeut awakna panata. Ngarah engke hayang nginum gancangan tinggal di cician moal kudu indit heula nyokot caina ka dapur. Sajeroning kitu teh euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cak urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka-7 insyaallah hancaeun urang sadayana dina seri anu salajengna nya. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.